parantos dugi kanalika Nyina nuju padangong-dangong barep-barep jeung Kiburak anu mana Kiburak siluman burak teh para mitra ina tos lebet karena warugana mau lodaya gitu. Dasar dongeng ini para mitra, dasar dongeng mangga para wargi sadaya keur diudag-udag ge keur diudag-udag nyata ku Nyina rek maksud jeung tujuan nyata hayang numpes kajahatan. Ye para mitra sadaya dina ngoning anjeunna ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi munkar. Ye para wargi sadaya ngidamel kahadean bari ngaberantas kadoliman kajahatan. Ye para mitra diantawisna tugas-tugas anu nuju diemban ku Nyina saparakanca. Oge jang dartapon kitu keneh. Dina ieu dongeng aya dua kelompok. Hiji kelompok ngidamel padamelan anu tojaiyah jeung kahadean kitu. Awon we ngadamelna teh. Terus hiji deui nu bade ngaberantasna midamel kahadean. Nu hiji midamel kahadean, nu hiji midamel dengan awon hungkul. Goreng jeung alus hade jeung goreng ya para mitra. Hade jeung goreng, nu hiji midamel goreng, nu hiji midamel hade kitu. Jadi antawisna para mitra namun sok sanos kitu ai kahirupan manusia mah da belang atuh. Belang para wargi atuh henteu naon teh teu alus teu mulus salulus salamina atuh henteu awon salamina henteu belang kahirupan manusia nu salaresna mah mugi-mugi sok sanos belang ge urang teh para wargi atuh sok sanos belang ge sing seueur hadena sing seueur saena sing seueur midamel amal hade gitu. Ulah midamel awon we seueurna teh cenah ieu di gudang teh cenangan goreng malulu cenah kitu sing hade atuh sing seueur teh kitu. Sok sanos belang namun mugi-mugi para wargi nu seueur dina jiwa urang teh kahadean amal ibadah. Mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta keris titisan iblis karangan Koswara. Mang Odet jeung Udi harita pating koloyong ka sisi tuluy narangtung ngajaranteng. Sejang ngalalajoanan kumaha ketak jeung kahayangna Nyina saterusna. Najan kitu ari panonna mah teu ngiceup-ngiceup terus manco ka sakadang maung. Jeung ka Nyina sok bisi Nyina teu kuat, mangka lamun Nyina teu kuat komo lamun nepi ka bobor karahayuan, manehna moal ieu ngantep tangtu baris ngagelutan ngalawan eta maung kajajaden anggeus-anggeussan. Kitu pertekadanana Mang Odet jeung Udi mangsa harita. Nyina harita maju salengkah kadeukeuten si maung lodaya nu aya hareupeunana. Burak, andika gancang geura kaluar tina kurungan eta maung lodaya. Andika najan kumaha moal bisa ngalehkeun aing deureu. Nya atuh ari ngong kadenge sora Kiburak meuni hadaruan. Sandi, najan kumaha kaula moal bisa dielehkeun ku Andika. Moal bisa ditewa ku Andika, Andika sakedeung dibakar beunang ku kula. Kalayan mun geus beunang dijanjikan ku kula, engke mun geus seueuh rek disangakeun ka macak rasena. Rek diicip-icip ku kula. Pokona mah ya, rek diicip-icip. Sadu mungku karam dempak heulaanan deuleu sia. Nyina cumiduh bangun ambakeun jeung sabel naker ngadenge kekecapan Kiburak harita. Urang ngajar Sanji jawab ku sia. Saha sanyana diri sia ha? Nyaha bener ngaran sia teh Sanji atawa ngaran syaukur ngaran palsu? Ngaran laladihan wungkul ha? Tacan waktuna siang nyahokeun kana kaayaan aing de budak. Memangnya ngaran aing teh sanyana mah lain Santi tapi kakerasian. Anu bisa nyaho kana ngaran kaing. Tapi naon? Tapi sia kudu bisa ngelehkeun lain. Mun sia geus bisa ngelehkeun aing komo mun nepi ka teu bisa hudang deui mah taya bayana engke aing baris nerangkeun ngaran anu sanyana. Wah, kurang ajar sia. Jeleng sakadang lodaya nyerang ka di Nyina. Ngaluarkeun tanaga sagemblengna mending ngageblay ngagajleungna ge dibarengan ku ilmu pangawasa nu pohara ampuhna. Seret Nyina pasang kuda-kuda sajajar
bareng jeung kitu rikat manehna ngaluarkeun cucu kone cecekelanana ku kituna. Basa eta maung lodaya ngagajleung rek ngarontok ka gancang eta cucu kone digerakeun, antukna beres eta cucu kone ngagabres kana beuteung si lodaya. Cep dicabut tetela loba getihan. Waduh, jeleng maung lodaya nu kaancikan ku Ki Burak ngagajleung kanu jauh. Jeleng-jeleng luncat kanu bala sakedeung geus jauh. Kurang ajar sia urang udag mah. Sok atuh neng lah. Belesat nyinah kalayan dibarengan ku Mang Odet jeung Udi, harita pating belesat ninggalkeun eta patempatan. Mudun ti pasir sabeula senja nyusul diri Ki Burak. Nu kiwari ngancik di diri menang maung lodaya, kalayan ayeuna geus kabur kanu jauh. Si lodaya alias si maung kajajade nu kaancikan ku siluman Burak lepasna keur ngabelesat lumpatna. Estuning pohara tarikna dina lumpatna ayeuna kakuronkeun ngan sanggeus cunuk ka kalereun sirah cai Cikandung, manehna gancang leumpang idul nepi ka cunuk ka sisi sirah cai nu caina ngagulidag herang. Di luhur batu gede nu aya luhureunna, luhureun liang cai, si lodaya gek diuk ke bari dina hatena magna gerentes kieu. Aduh, kurang ajar deui aing eleh ku si Santi edan da. Najan manehna tiba ngagunakeun cucuk gelung nu dijieun tina hiji tulang alias cucuk gelung tulang, tapi akibatna pohara parnana. Awak aing karasa meni panasnya nyautan. Menilir nukeun aku durukan wae. Aduh. Si lodaya ngarampaan beuteung tetela raheutna pohara gedena. Getina ngucur terus jabat ti karasa peurih oge karasa panas. Aing kudu ngeureunkeun rasa peurih jeung rasa panas nu karasa dina beuteung aing. Kurang ajar buah-buah cucu koneng anu ngeracun da. Leungeun hareup maung dikahareupkeun harita kecrot manehna nyiduh. Nepi ka basih geus kitu ciduh tina leungeunna dioleskeun kana beuteungna. Aneh dadak sakala saharita cager teu karasa naon-naon boh rasa nyeri boh rasa panas, ayeuna mah geus leungit. Wah, bagja sugema. Lantaran tetela geuning peuteung aing cager deui, bisa ilang rasa nyeri jeung rasa panas. Hahaha, bener sugema. Bener-bener matak bunga aing. Maung lodaya ngerasa atoheuna keur malah make jeung bisa da gagauran sagala rupa. Make jeung ajrag-ajragan sagala rupa bakating ku atoh-atohna jeung bakating ku bunga-bunga. Ngatu keur anteng manehna cicing di luhur batu di sisi sirah cai Cikandung. Teu kanyahoan ti tadina kalereun manehna palebah yeum ngatangkal-tangkal kai. Didinya anu ngarunggunuk ari torojo teh nu datang. Tetela tangtungan saurang jajakan. Jen eta jajakan nangtung hareupeun maung kajajaden dina angangna moal leuwih 5 meter. Neuteuk bangun seukeutna karabari jeung anehna. Dina leungeunna teh geus nyekel hiji pakarang nu ti heula dicakal ku dirina Ki Burak. Nyatana iteu kaur koneng. Si maung kajajaden ngakebeg pohara reuasna. Kahiji reuas lantaran iteu kaur koneng nu saminggu kaliwat ku manehna dituna di jero guha warudoyong pasir caringin pamatuhan Nyimas Cempring Keling. Ayeuna bet aya dina leungeun eta jajaka. Kaduana nu leuwih reuas lantaran manehna apal eta jajaka tayalian lintang ti Jangdarta. Teu sangka Jangdarta nu geus heubeuna keur teu papanggih. Ayeuna dipanggihkeun jeung manehna. Ayeuna bet datang kadinya ka tempat manehna nyumput sanggeus manehna ngajauhan diri Nyi Santi jeung si Odet katut jang Udi. Sanggeus rada lila neuteuk antem ka sakadang maung nu aya hareupeunana. Jajaka nyatana Jangdarta ngarasa geus waktuna pikeun manehna nganyahoankeun sanyana eta mau. Najan nari sangka dina hatena mah geus aya tapi manehna yang leuwih yakin nu matak pok Jangdarta kedah carita. Lodaya Andika meni mencrong kitu ka kami. Nah heran pedah kami secara dadak-dadakan bisa manggihan Andika. Teu kudu reuas, teu kudu sieun kami ge moal naon-naon. Gaur-gaur si maung lodaya gagauran menitarik naker bari jeung sumutna calawak nemongkeun sihung nurang ngeteng matak gila nu nempona. Teu kudu gagauran kitu lantaran kuring yakin Andika najan maung kajajaden maung nu kaancikan ku bangsa siluman andi kapan si Burak nu ngahaja nyumput dina waruga eta maung. Bener teu? Ulah mungkir sia Burak. Aku terus terang ku Andika. Kurang ajar.
tetela awas panon sia Darta kurang ajar si burak antukna ngomong bentes calegedeg tungtung tangtungan mau nangtung kedua suku anu tukang Darta di mana kapang eta itu kau koning Ki burak teu bisa nyumputkeun rasa heran pedah Jang Darta geus ngeukeweuk deui eta itu Wanika merenya disumputkeun burak kamari sore kukuring kapangi di guha tempat si centring keling najan si centring keling geus eueuh teu burung itu kapangi ayeuna Andika kudu janji burak kudu janji naon kudu janji kumaha kula teh Darta sok ngomong kudu janji yen Andika moal ngaganggu deui ka bangsa manusia utamana mah ka pihak dulur-dulur kula kalayan Andika ulah rek mantuan deui ka pangawasan Aden Sukmawati teu bener jelema teh ngabantu ka siluman Cakrasena ge teu bener pohara jahatna tuh kayang kuring sakitu muga ku Andika bisa dilaksanakeun burak wal bisa tuh najan kumaha kula moal bisa nyumponan atawa ngalaksanakeun kasakur kayang Andika kitu Darta hampurannya tema Ki burak pohara sombongna najan manehna hatena marmir oge wayana itu kaur koneng geus aya di Jang Darta geus aya dina cangkingan Jang Darta tapi ari kudu talu ka bangsa manusia mah keheulaanan ari kudu talu ka pihak Jang Darta mah keheulaanan cenah kitu ceuk si burak jadi Andika moal daek talu moal keheulaanan kaula kudu eleh kudu talu ku manusia pantar Andika mah Darta eueuh ti dituna eueuh ti pabrikna deuleu kurang ajar mun kitu mah sarua jeung Andika hayang binasa burak sameme kula nu binasa kana tangtu Andika nu baris leuwih teu lah binasa ayeuna mah ye Andika ye baris di podaran ku kula Darta gaur maung lodaya nu kaancikan ku Sukmana Ki burak kari tangalayang bari ngagaur kalayang rek ngarontok Jang Darta cenah Jang Darta ngagajeleng ka beulah tukang ka patempatan nu rada angangtur lega ngaso heula para mitra ngaso heula ngaso mitra anu mulia anu sami-sami ngabandungan ye dongeng harita terus nangtung pasang kuda-kuda saya gak tu tasbih rontokan sakadang maung kajajaden tekeuna teu bebeunangan ku kadirina ayo dari kuring geus serang deui ku Andika burak ku kuring moal burung ditagenan najan Andika geus jadi siluman karina ngancik dina waruga eta sakadang maung kuring moal sieun kalayan moal rek ingkah najan satunyang beas moal munur sasiku moal ngejat satunyang beas ceuk paribasana wah kurang ajar sia kalayang Ki burak nyukma dina maung teh ngagabrug ka Jang Darta sakali ieu mah ku Jang Darta teu dihinarkeun rontokan sakadang maung siluman tapi kumaneh langsung ditadah ku itu kaur koneng des kubrag maung lodaya ngakubrag ka handap bari jeung gagauran disada bangun pohara nyerina udang sia lodaya gancang geura udang geura rontok diri kula ku Andika sok geura keluar geura udang bisirek langsung Andika nu keluar nyerang ka kuring be ku kuring bakal dilayanan burak nya atuh ari serbung tina waruga maung lodaya keluar hasip bodas kanal pada saat eta hasip bodas ngablesat keluar terus kaluhur ngalayang dibarengan ku kadenge sora Ki burak Darta keur saheulaanan kula rek ningkahan Andika lantaran rumasa kula kateter jajaten ku Andika tapi isuk jaganing geto besok baring supagi dina hiji mangsa urang kana tangtu baris papangi deui bakal ngalayakeun balitungan nyekel sabuk milang datu bareng jeung jauhna haseup bodas sora Ki burak di leungit henteu kadenge deui nanakeun yen siluman Ki burak geus jauh kabur ti hareupeun Jang Darta Jang Darta pohara keheuleunan ku ayeuna kajadian tetela kabongohan lantaran siluman Ki burak ayeuna geus jauhna keur geus kabur kanu angga kurang ajar sia Jang Darta nepi ka kukulutus sorangan bari nyusutan kesang nu renung dina tarang ret kadirina sakadang maung lodaya nu keur ngagoler tetela teu bisa hudang
sok sumawana nyerang mah atawa ngarontok sigana teh hudang geus teu bisa ngarasa panasaran bisi eta mau geus paeh ragamang leungin jandar tanu kencang ragamang nyampa kana awak sakadang maung tetela geus eueuh nyawaan tetela geus paeh pohara dosana keur aing lantaran aing sacara teu langsung geus maehan eta sakadang maung padahal sanyana ari sakadang maung nama teu boga dosa jeung kasalahan naon-naon manehna nyerang jeung ngamusuh ka aing pedah we kaancikan ku siluman si burak deudeuh teuing lodaya hampura diri kuring geus ngabinasa ka anjeun hampura diri kuring geus mateni diri anjeun lodaya hampura pokna jangdar tabari cingogo ngomong dumareuda kenat leungeuna ngusapan sagala kana awak sakadang maung anu ngabugiga geus jadi bangke panasaran aing hayang nyaho ka mana kaburna si burak ayeuna keneh ku aing rek diteangan susuganan aing meunang laratan ngeunaan diri manehna sakalian susuganan aing bisa manggihan diri Nyi Titi jeung Nyi Santi alias Nyi Aina jung jangdar tanangtung terus turun ka beulah kaler kebat lempang ka kalerkeun ningalkeun sirah cai Cikandung kurang leuwih setengah jam timiang ngajangdarta ningalkeun wewengkon sirah cai Cikandung nu tadi lumampah ka kalerkeun duka terus ka mana ari torojol teh anu datang tetelan datang harita teh 3 urang jalma tajalian bintang dirina Nyi Inah alias Nyi Santi dibarengan ku Mang Odet jeung Udi maranehna tiluan nu lumampah di pasir sabeulah babarengan tiluan dina raga nuturkeun udaganana hiji maung lodaya nu kaancikan ku siluman Ki Burak harita memang geus cunuk ka palebah kaleureun sirah cai Cikandung nu hieum ku tatangkala nu jarangkung gede bari dina dahan-dahan kai ngagantung ratusan kalong lain deui ngagebegna barangna hanapeun tangkalame katempo aya bangke mau ngabugiga gede naker gancang ku Nyi Inah disampurkeun dituturkeun ku Mang Odet jeung Udi tukanginana barang geus aya gigireun eta bangke maung reg leumpangna eureun panenyona kabeh manco kana kaayaan eta bangke maung nu aya hareupeunana Nyi mang apal ning yo ite masalah maung anu kurang keur diudag teh ceuk Mang Odet nemerakeun pamangi memang bener mang hanya kal manehna kaayana geus paeh tema Nyi Inah bangunuhan euleunaker aduh nya geus paeh neneng hanya kal pisan ye tinggal itu para babeteungna neneng katingali mending ngagempeng hideung siga tapak ngagebung ku pakarang keas ieu mah ye bener mang anu ngagebung ieu mah ye hanya kana keur aya-aya we hanya kala poara hanya kana keur urang mama hanya kala ku perkawis naon ini hanya kalantaran si burakna geus kabur manehna geus kaluar tina kurungan ieu sakadang maung ari kitu naon margina pangna neneng kaguan sakian kitu teh si Odet mencrong ka alona bari hatena ngarasa panasaran ngaso heula para wargi kaum dangu ngaso heula ngaso ditanya ku Mang Odet atuh Nyi Inah ngajawab lantaran ieu maung pan geus paeh man bari aya di dieu teh da masih keneh kaancikan ku siluman si burak mamanehna kana tangtu bisaeun kabur ka ieu nu ngajadikeun kahanyakal kuring mama ngomongna dipungkas ku rumahu segala rupa pantes mun kitu teh mah lantaran ngarasa sape gawe harita teh para mitra tapi eueuh hasilna atuh ari pek teh ayeuna kanyataanana geuning nu disusulna geus kabur ukur tinggal maungna wae nu geus jadi bangke si Udi nu tadi jempe pok harita ngomong ti ditu mah ngabeberah ka Nyi Inah sangkan ulah nguluwut teuing sangkan ulah bingung teuing bos ulah jenteng emutan teuing naning lah wangke mah bari kasusul si burak teh atuh panasaran atuh da Kang Udi panasaran muncan bener-bener bisa nyangkala ka manehna panasaran muncan bener-bener bisa newak nepi ka ngancurkeunana kudu kumaha ari pilampaheun urang itu bet kitu geuning kitu bingung kieu bingung Kang Udi Mang Odet sing bantuan mikir Nyi Inah numaha ka Mang jeung ka Udi
minta pamanggih susuganan bisa mantuan mikir nengan jalan keluar napikeun ngungkulan kana kaayaan nu keur disanghareupan ayeuna. Ulang pilarian ya atuh ayeuna maneh lah. Yuk ulang paluruh susuganan manehna kasusul ku urang. Mun ulang putus asa neneng lah. Putus asa adalah dosa. Urangnya tangtos urang nyangan mah urang keing laratan neneng. Ari ukur tibang lumampah asa taya gunana taya hartina Mang Odet oge Kang Udi. Geus aing mah urang reureuh heula di dieu susuganan anu mere pituduh ka urang. Janten maksa neneng teh hoyong nanangkeun heula butan sumut. Etang-etangan tosan keing pituduh kanggo pilampaheun urang salajengna. Kitu maksa neneng teh. Nuhun Kang Odet hitung-hitung bari reureuh sareng sena abi apruk-aprukan saminggu lilana. Tenanglah dieu heula ieu kabeneran tempatna rada nyingkur. Jeung kacai dia deukeut atuh ti lemur jauh. Najan lemur kilureun di tempat, tapi sigana arang langka ari ngahajakeun arinit ka dieu. Kapal basirah cai. Jeung langkung ning langkung ning ai tah mah suhun moal bari baha, suh mah ngomong kedah ngadamel heula saung beungeun ini. Ngarati kapanasan teu hujanan. Nya mamang sok atuh kadinya usaha. Anu lageung teuing ngidamel saung teh cekap tiluaneun we asa ulah balura teuing. Si Odet jeung Jang Udi harita keneh moleset di sagigireun nyiana. Geus kitu mah satekah polah maranehna ngalaksanakeun kahayang nyiina. Neneangan dahan-dahan kai jeung ngala eurih sagala. Maksud rek nyieun saung-saung pikeun pamatuhan nyiina sarilaanan samemeh nuluykeun lalampahan. Nya ari bakat tingkulekeun mah teu buru ngawujud najan teu gede, tapi lumayan alus. Hateupna jeung bilikna ngahajad nyieun ku eurih nu lobana aya di dinya. Atuh belah kalerna ngahajad nyieun lawang. Pur ari keura si Odet mah jeung Udi mah bari loba cicing di luar batan kudu di jero da ngajaga bisi aya naon-naon. Rengse nyieun saung prak si Odet jeung Udi nyieun lombang pipireun saung. Kaya nyieun lombang keur ngaruang bangke maung lodaya. Nu asana kaancikan kusuk manaki burak. Sanggeus lombang sadia brus bangke maung diasupkeun. Tuluy diurugan deui persis siga nyieun kuburan manusa. Najan henteu make tetenger atawa tutumbul oge. Urang tuna kaya nyiina alias Nyi Santi kalayan dibaturan ku Mang Odet jeung Jang Udi nu ngado nyaung-nyaung di kalereun sirah Cikandung. Sejak ngareureukeun heula kaayaan bari susuganan meunang jalan pituduh. Kacaturkeun ayeuna kaya Nyi Mas Centring Keling. Nu mangsa saminggu katukang geus disalametkeun ku Ki Sabda Seta. Basa diri Nyi Mas Centring Keling kateter jajaten ku diri Nyi Titi. Harita Nyi Mas Centring Keling rek sapok-pokkeun pisan ngabejakeun. Miangna Nen Sukmawati rek dibejakeun terus terang ka Nyi Titi. Alatan manehna geus eleh wewesen awakna leuleus lungse taya tangan pangawasa. Jalan ngagunakeun cucuk gelung harupat kawung nu dibaledogkeun ka diri Nyi Titi. Aku diri Nyi Titi geus ngalantarankeun diri Nyi Mas Centring Keling leungit budi ilang daya. Eueuh kakuatan naon ilmu pangaweruh jeung kasakten kawas ngadak-ngadak camal ngadak-ngadak leungit kawas ngadak-ngadak sirna. Tetela dina miangna ti hareupeun diri Nyi Titi Nyi Mas Centring Keling dibawa ku Ki Sabda Seta. Nyata ka nagri Buana Lila dibawa ke alam siluman pikeun disangakeun ka Kangjeng Prabu Cakrasena. Nyata lanceukna pituin Nyi Mas Centring Keling. Di harita Nyi Mas Centring Keling teu loba luntalanto deui ka alam manusia. Manehna terus saheulaanan mamatuh di negara babarengan jeung Kangjeng Raja. Oge babarengan jeung Nen Sukmawati sarta ti harita ti mimiti matuh deui di alam siluman. Nyi Mas Centring Keling diwirid rupa-rupa ilmu kadijayaan, ilmu kasakten ku Kangjeng Raja Prabu Cakrasena. Nya kitu deui Nen Sukmawati ge ayeuna geus ditambah ilmu kasakten jeung kadijayaanana. Kabeh ilmu panemu Kangjeng Raja Prabu Cakrasena ditamplokeun ka Nen Sukmawati jeung ka diri Nyi Mas Centring Keling. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dang, dina
hiji poe dina poe nu kadalapan sanggeus dirina matuh di negeri Buana Lila. Matuh di karaton jadi lanceuk Nyimas centring keling nepungan jadi lanceuk ngadeuheus ngahaja Kakang jeung Raja Prabu Cakrasena. Mangsa pabeberang harita Kangjeng Raja Cakrasena nu keur paduduaan jeung Ki Sabda Seta ngarasa heraneun oge ku ayeuna Nyimas centring keling nu kamari matuh di kaputren ayeuna bet siga nu aya kapentingan ngadeuheus bangun rusuhanaka. Sabada Nyimas centring keling deuk adiuk emok adi perkarepeunana pok ditanya ku Kangjeng Raja Prabu Cakrasena. Aya naon Nyimas? Sigaya kepentingan Nyimas nyamperkeun ka si Kakang. Pan Nyimas teh keur di kaputren tapi ayeuna nepungan ka si Kakang. Sing bejakeun aya kaperluan naon heuh? Nyimas? Ipayun kula teh nganhunkeun kana kanyaah Kakang ka kula. Nepi ka kula ti heula cilaka ku dirina si Titi. Ayeuna cager deui oge kula ngahaturkeun nuhun lantaran salila saminggu leuwih kula di dieu. Geus digemleng pura-pura ilmu panemu jampe pamake ti salira Kakang. Ayeuna pangna kula ngadeuheus ka salira Kakang tayalian. Wireh kula teh hayang ngalanto ka alam manusia. Muga Kakang idinan kaula nuhun. Pokna Nyimas centring keling ngabejakeun ka hayang manehna. Tetela manehna hayang diidinan ku Kangjeng Raja pikeun miang ka alam manusia. Kangjeng Raja kerung tarangna ngariut bari panona mencerong. Ka Nyimas centring keling geus kitu pok manehna ngomong sora meninager. Hujan hayang lunta deui ka alam manusia Nyimas. Laras Kakang mugi Kangjeng Raja ngidinan kaula nuhun. Wah. Soal ngidinan teu nama eta mah kumangke. Nomor 2 Nyimas. Ngan pangna Nyimas hayang lunta ka alam manusia teh naon sababna? Nah Nyimas geus teu betah cicing di dieu, ha? Santenan we betah nama Kakang. Sanu teu betah sanu teu nikmat cicing di kaputren hurung herang. Atawa di dieu Nyimas mangih ka nyeri? Mangih ka tugena? Kangjeng Raja mencerong sekeut kan jadi adi. Gancang Nyimas centring keling mere jawaban. Teu kuna naon, teu mangih ka nyeri, teu mangih ka tugena. Sadayana ge nu aya di dieu mah pohara getena, pohara bageurna ka jisim abdi kaula nuhun. Komo Kakang Sabda Seta mah apa? Pohara nyaheunana, pohara bageurna ka jisim abdi teh. Ari kitu? Naon sababna make minta izin ka alam manusia deui, Margi jisim abdi hayang newak si Titi. Manehna geus nganiaya ka jisim abdi kaulan umur-umuran jisim abdi kakara kateter jajaten ku manusia. Bari tibang ku saurang awewe pantar si Titi anu baheula rek modal. Moal sukara saning ati, moal tenang hate mun can bisa mulangkeun ka nyeri ka diri si Titi kitu kalan Kakang kaulan nuhun. Nyimas centring keling nagerakeun isin hate. Ngabejakeun permaksudanana pangna hayang miang ka alam manusia dibejakeun Kakang jeung Raja sagemerna. Waktosna saya.